kebanggaan diri sebab kebanggaan diri eta babandul. Urang mah gagarak boga Avanza bage kesusuit bae. Adak boga motor bage budak. Jabatan mending mun gede RT. Geus bage kebanggaan babandul. Urang ge ganteng jadi kebanggaan, urang ngabanggakeun ganteng, urang pinter ngabanggakeun pinter, urang sugih ngabanggakeun sugih. Bulu-bulu urang nu aya di aku urang teh sok dijerebebengkeun di hareupeun batur eta babandul ngaranna. Urang ngonorekat bae kitu. Tawaduna ge tawaduna mantap aya merak teh. Barang geus beres 40 poe laporan ka Tuan sia bintos 40 hibur atuh. Justru teu bisa cara jancan aya koncina tungkul deure awak sorangan. Deul awak sorangan tungkul, nelekeun awak sorangan bawa awak sorangan teh oranganna aya nu ngendalikeun eueunan naonna. Ieu mah kukuncung nu aya di dengan sakadar pamer ulah dibanggakeun eta kukuncungna. Eta aya bahasa aya merak kukuncung mah. Ulah dianggap sia boga kuncung geura ge. Tungkul, ibar. Tuh. Hiji bulu-bulu nu aya di awak urang ulah dibanggakeun ku urang-urang satungtung ngabanggakeun bulu nu aya di awak urang. Aing mah kasep dibanggakeun, gaya bedbol bisa iber. Urang pinter teh bulu nu aya di awak urang dibanggakeun ku urang, gaya bedbol bisa iber. Urang teh ningrat nu mantak di Banten mah eta lamun teu disebut entus bae marah. Belentuskeun habak. Tani mah tu bagus sakeuna teh. Tentu bagus lah kudu dibawa bae teh ngaranna bulu nu kos kitu satungtung buluna kudu dibawa bae di hareupeun batur moal bisa iber. Mendak eta belentus-belentus lu kuari di Banten moal bisa iber lantaran eta teh gaya bed. Mun di Wetan mah di Wetan di ditu di Garut di Bandung Raden aya jelema dibere surat undang Radenan marah. Goblok tuh budak teh nyaon ka aing Raden beunana. Moal ka ditu aing mah emang kunon salah ngondang Radenan eta bulu Raden bulu karena kudu dibawa bae mal bisa. Jadi urang teh geus ngarasakeun teu boga naon kasep janu Allah pamere Allah loba nu kasep tapi pan dicabut deui. Ketika dicabut deui mah geuninganan kudu boga naonan ilmu lewe mah utitu minal ila qalila. Eta urang bisa kadengena bahasa Inggris goze kudu teu bisaeun bahasa Inggris kocos coba ngomong jeung urang Inggris. Pendi gosok ke Inggrisan jeung urang lembur nama pajar pinter bae orang bodoh kabehan. Tah eta urang pinter didengekeun kudu bodoh pinter ge cak nu pinter deui baja urang bodoh. Nu pinter di atas langit ada langit. Nah, urang dipake ka bangga kumaha? Ya ilmu ge menang ti Allah. Mun dicabut ku Allah naonan boga kasep ulah dibanggakeun kudu disyukuran, boga ilmu ulah dibanggakeun dijerebebengkeun cara kaya merak ulah tapi kurang disyukuri, boga sugih dijerebebengkeun ulah tapi bersyukur urang, boga gagah dijerebebengkeun ulah kudu syukuran urang, dibere naon bae ulah dijerebebengkeun kena dikdeuleuh ku batur dipentang-pentang cara aya merak beh geus bajangjang geus mabulu geus kukuncung. Bae ayam merak coba ge urang lamun deukeut ka ayam merak ayam merak kasep-kasep teh ih nya mah terus bae jerebebeng bae eta kapae kitu moal eureun-eureun ayam merak eta ayam merak kos kitu mun hebat-hebat eta kos kitu kos jelema nu naik ka tanggal kalapa geus sia mah bisa amat pada geus capek datang ka tengah sia bisa amat sih terus we ngasron sia mah bisa amat barang datang alur udah raga eta kos kitu teh jelema jerebebengkeun tanaga kan ulah jerebebeng eta ngaranna beung